Ngabereskeun deui balanjaan anu saalit sakantenan ngisian topping seblak. Ieu baraya rencangan deui abi aya mah ngabereskeun balanjaan anu saalit teh geuningan. Ta ieu abi nembe teh tos uih balanjanya, ieu teh balanjana teh enjing keneh sekitaran tabuh dalapan sakantenan nganteurkeun si Jalu ieu teh bade latihan bola. Oh nya baraya kamari teh anu naros ka abi teh. Teteh cenah kumaha carana sangkan usaha cenah kiat bertahan lami. Tah abi oge teu terangnya tipna usaha supaya bertahan lami teh. Tapi anu kapena ku abi salami icalan mah nyaeta kedah kiat mental sareng kiat modal. Kan tenan warung alit sapertos abi mah modalna ge pas-pasan. Janten upami aya nu nganjuk teh nya entos we bujang-bujang kabati kitu tah modalna oge leungit dianjuk teh. Matakan leres kedah kiat mental sareng modal teh ieu mah. Sok manawi di dieu baraya gaduh tipsna ieu kanggo nu usaha aralit sapertos abi. Kumaha carana sangkan usahana tiasa bertahan lami. Lanjut ayeuna mah urang kade ieu ngalih kana pertopingan seblak dikarenakan ieu teh pertopinganna atau seep. Tah neme entos beresnya ngabereskeun jajanan, ayeuna mah urang sulap kana topping seblak di dieu. Cring tuh atos beres ieu teh nya. Si topping seblakna entos dilebetan ieu teh si toplesna tah kalaresan ieu teh kan hari Sabtu murang kalih teh jararajan we tuh. Cuman ieu teh ku teh henteu di video waktu masakna mah atuh si seblakna oge henteu ka video sadayana da kaburu dicarana ku nu meserna. Sakitu heula we nya mini vlog abi dinten ayeuna hatur nuhun bye bye.